Assalamualaikum dulur salam buru baraya salam dunya tepang deh sareng tata dan mihaja anu beris ngadugikeun dongeng Sunda judulna Watang Ali karya Ki Usro mangga baraya wilujeng ngabandungan. Cur atuh hujan geracur red kaluhur langit manibodas cekas bersih taya mega sacewir-cewir acan angin nebak ngaheab mawa hawa panas nyongkab. Bu cilaka dilakene halodo teh kaya kieu mah gelik-gelik helang disada semu peura hiberna muncer sirah tungkul netep ke lengan anu ngaruwag beulah matak ti poros munding parena sawareh geus pareang kageringan watir atuda di mana aya cai dina kamalir taya nu nyangkrung acan tong boro di sawah walungan oge apan ngoletrak pisan borelak sakit ceuk panunuturkeun nu ngalebat bieu beling meureun katojo panon poe pangangguran dongkok nyidikeun kana telak lain beling geuning kop dicokot gelang perak mani herang lak adalah kuka beneran di imah boga batu pirus candi watangan ayeuna nimu perak asli tapi salabarkeun kitu bisi aya nu leungiteun saha pejelemeunana awewe nu rek lumanto ka sawah mangsa kieu manasina ieu teh usum macul usum nganteran nu digarawe rada yakin we yen eta barang teu puguh anu bogaana sup kana pesak geus ngilikan pare sakali deui gura-giru balik. Poe eta keneh perak tadi kenkenkeun ka tukang kamasan sina dijieun Watang Ali nu pantes wangunanana sangkan surup jeung batu alina teu panasaran ucul duit 3 lawege da gancang anggeusna kengkenan teh sieup deui lantaran setelana pirus jeung perak mah warna hejo kolot urat emas paadu manis jeung bodas ngabaranyai puguh we tapi basa aya kilanceuk datang ti dayeuh ngalongok emak Ali teh diririhan ku manehna. Tiba heula akang neangan Ali pirus teh ayeuna gok pisan di maneh cing ngajaran prosot bae dilaan diasongkeun tuh nya meujeunna geus ku akang lah ieu mah dipake ke heula kudu puguh aturanana atuh kuring seuri panggentianana jadilah 1000 nya moal murah teuing ku pangaji sakitu kuring nyanggupan hitung-hitung merek kanu jadi lanceuk jeung ongkoh asa terugi teuing nya geura batuna pamere watangna panimu modalna mah ukur 3 lawe meujeuhna bae dijual 1000 mah aya batian keur ngabanjel bubutuh dapur ngan moal bisa ayeuna duitna mah tadi mawa saeutik geus dibikeun ka mak kabeh kumaha mun pageto maneh indit ka ditu hitung-hitung pelesir cek ki lanceuk bageto mikir-mikir sagedeung nya teu naon atulah asal ulah gajlig bae hanas di dieu tambuh laku moal piraku deui atuh. Aya bae halangan teh sajungeun pisan indit rek nagih duit teh ka ki lanceuk kurunyung nu ngabejaan cenah Mang Umed hilang. Deuh piraku mun teu nungkulan teh asa kecida teuing kieu-kieu oge sorangan teh kasebut nama RT Mang Umed cacah jiwana kaasup kana KRT anu dicangking naweh kumaha maotna mani eueuh nu ngabejaan ti anggalna nanya kanu nyusulan janari waktosna mah nyakeun ke akang ka ditu ke sagedeung deui nya datang ka imah nu kapapatenan nyampak geus loba jelema RK geus aya manehna ngaharewas kana ceuli cenah hayang dijejeran ngayakeun gempungan lantaran ti pihak ahli warisna aya picarita nu mangrupa wasiatna Mang Umed mangga tembal teh tuluy nitahan kumpul ka sakurna araya geus ngariung ngamuka dimahan saeutik saterusna ahli waris Mang Umed dimanggakeun teu panjang cacaritana teh ukur ngabewarakeun yen bapana moal dikubur sailaharna zaman nu maot tapi rek dipalidkeun tumut kana wasiat Mang Umed samemeh maot dipalidkeunana rek jeung sakabeh harta bandana moal aya nu dikarikeun
Anak itu mah Mang Umed teh. Pak RK mencrong kanu tas cacarita. Sumuhun, tembal nu dipencrong balaham belehem. Surti di ditu nama. Ngopet. Kadenge nu haruas harewos di tukang. Paingan terakat tenjo mandi jeung ngising di cai. Cek nu sejen. Matak dipalidkeun ge ngarah gancang madep ka Raja Siluman panutanana. Di ditu na teh ke dijieun ganjel lisung. Boa dipake asbak mecenan calacah. Bari rame pating harewas beberes teu kanyahoan anggeusna. Sagala barang bobogaan Mang Umed ti mimiti sangrayan jeung pariuk nepi ka baju katut perhiasan kabeh taya nu kaliwat diringkid. Barang-barang nu leutik diwadahan kana pariuk jeung cepuk sarta kas. Layon Mang Umed dibungkus ku kulambu butut dirangkepan ku samak tuluy dibaguded ku palupuh. Geus sagala terapti bring aleutan nu rek micen mayit ngabring sabawana. Nu ngagotong mayit pangheulaana 8. Teu kuat nu ngagotong opatan teh mayekeh bakat ku berat jabat teu kaampeuh bauna. Di sisi walungan nu ampir ngoletrak aleutan eureun, srog hiji kolot, dukun kahareup, jajampean, sakedeung kunyem-kunyemna teh. Geus kitu nitah sangkan micenan heula barang harta banda Mang Umed. Lung pariuk eusi emas inten, rok peupeus, eusina patulaya, lung cepuk, lung koper. Dur asar teh karek rengse micenan barang-barang wungkul. Geus beak eta karek layon Mang Umed diturunkeun ka cai, digolerkeun lebah legok nu caina nyangkrung saeutik. Wah, dikorowot anjing eta teh. Kuring ngaharewas kana gigireun. Moal engke ge aya nu nyampeur. Saleosna tidinya awak ting saria keung. Asa napel bae dina panon teh layon Mang Umed dipopocong digulung ku palupuh. Ngabugigag dina walungan saat. Pika gilaeun. Komo barang reup peuting make jeung ting sariak bulu punduk sagala. Bareng jeung Dur Isa ger teh hujan menengah gebret lir dicicikeun ti langit. Nu araya di masjid kabeh takbir muji syukur kanu agung rehna maparin hujan anu sakieu ayer-ayeranana meneran keur halodo tarik. Tah da kieu alusna mah omong Kang Sardi. Unggal usum halodo aya nu paeh ngopet pan hujan ge turun sanajan acan mangsana. Ari ngomong teh hamuhai bae. Bah Ajim ngagebes. Da nya bah pepeuriheun keur hirupna ngopet cing atuh ari geus paeh nama model kieu panulung kasebutna teh. Tade teuing cari hukna pare kuring isukan. Datang ka imah teh awak ran cucut kahujanan. Teu itu ieu deui, geus disalin mah goledag bae sare. Ngagayuh ka tengah peuting karek leleyepan. Karasa inggeng tarik pisan. Hiuk angin tarik diberung ku beledag na gelap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuring ta'ud. Bledag. Reket. 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 Korejat pamajikan hudang. Kang, Lini. Omong na ngeleper. Nya eureun. Tembal teh teu kurang ngadeg-deg. Angin begitu tarik ngagelebug nebak cihujan anu seseoran. Peledek. Akang, bau bangke. Pamajikan Malik ngarangkul. Heos ambean meni mabek hese ambekan-ambekan acan. Rekot, geret, dorok-dok. Brug. Au. Pamajikan ngoceak. Kalices damarek pareum. Hiuk angin baur jeung cihujan asup ka kamar. Jandela geus muka. Bau bangke beki mabek. Au. Awas kana tetenjoan dina jandela. Jantung asa coplok ke matere kitu. Saumur demelah karek panon nenjo jirim pik kagilaeun. Jirim ngabeleg-beg bodas ku boeh. Popocongna hurung ngabebela. Beungeutna hideung lestreng jika tambaga kabeuleng. Leungeun duanana rancung ka hareup dibakutut ku rantai besi ruhai. Cerit di pamajikan ngajerit. Moal teu kukurayeun ku ngadenge serina nu ngabeleg-beg.
Leungeun samar cabak jung awak cengkat tina pangsarean. Aing Umed. Sorana ngirung. Mang Umed? Aing ngarek nyokot ngulang. Gebeg. Inget kana gelang perak pamanggih tina telah di sawah. Nyana nu Mang Umed mahanas teu dibikeun ti bareto keneh. Mangkaning geus dijieun watang Ali. Cilaka. Aing disiksa ku raja. Seseren kurang sang ngese. Bangkol besi ruhainya diacungkeun. Karasa heabna kana beungeut. Ngewat ngadil atawa maneh ngilu bongan geus ngulang. Teu nolih tur nyerocot kojengkang kana laci lomari. Nyokot sisirihan watang Ali. Hadena aya keneh. Kalawang dialungkeun, keundak pisan kana beungeut nu nonghol tina jandela. Lain sang ieu. Sorana jadi ngagoronggong. Sakit kitu na. Awak geus ngahodoh sabab breken ngudupruk. Kabeneran pamajikan geus eling muntangan di tukang. Lain sang ieu. Jirim nu tadina ukur katembong beungeut jeung leungeun teh obah muntang kana jandela. Rek hanjat, rek asup ka kamar. Gusti, pamajikan ngoceak nanjori riwa geus anjeut dina lawang jandela saged leungeun deui ka jero. Maneh ngodum milu. Auzubillah. Barang jeung pamajikan tuda bari ngusap beungeut. Gulugur, gugur nuturkeun buri nyai nakilat. Hujan beki ngagebret. Ririwa Mang Umed geus ngajegak hareupeun. Leungeun ngaragamang kana beuheung. Pamajikan manimuket kana awak, tapi sajroning kitu kadenge manehna ngagerenyem babacaan. Hate bet kabawakeun rada teger, teu geumpeur teuing, malah make tuluy eling. Milu babacaan maca Falak bin Nas jeung ayat kursi. Allah daya deui pangeran salianti anjeunna nu langgeng tur taya kendatna ngariksa makhlukna. Klebug angin beki tarik. Katenjo leungeun ririwa Mang Umed ngariut mondokan. Tapi bangkolna beki hurung ngabebela. Sungut nuluykeun babacaan. Hate teteg tur yakin kana kakawasaan Allah. Bledag, gelap dituturkeun ku guludu. Barang maca ayat kursi hampir tamat, kadenge sora jumrit maratan langit dituturkeun ku bledugna deui gelap. Sorangan jeung pamajikan masih keneh melong kana jandela. Jirim nu pekasieun teh geus leungit. Nu katembongan peuting nu poek meredong. Kakawasaan Allah setung kebing langit satang karaking lemah. Tur Allah teu kahesean pikeun miarana tur Allah maha luhur sarta maha agung. Asa dadak-dadakan pisan hujan teh raat. Kuring kadua pamajikan nyeret lomari pikeun mindingan jandela anu bolongor bejad engselna. Rebun-rebun keneh kenceling kadayeuh ngajug-jug imah kilanceuk rek nyokot Ali. Watangna wungkul rek dicokot teh. Batuna mah rek dibikeun bae. Kuringan butuh watangna bisi ririwa Mang Umed nagih sesana. Kajeun teu tulus boga duit 1000 patan kudu paeh kasaran jurig mah. Baid palias. Cag baraya duwi ka dieu dongeng Sunda anu judulna Watang Ali karya Ki Usro. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tata Dana Miharja pamit permios.